Ayo gitu. Assalamualaikum. Salam, halo Cep. Bang, damang mah. Alhamdulillah saya Cep. Kumaha Cep? Kieu bah, ieu teh abdi teh kan ieu teh peryogi ka bah itu memanawian ah. Peryogi naon nyari Cep atuh? Nih sok asarareuwa si Abah keur ieu we Abah mah yang ulang-ulang gitu puguh nih. Sanes bah itu aduh usaha teh biasa peran pisan bah. Gampang Cep, usaha berat. Pakai oli Cep atau minyak. Jangan tak Cep mau berat aing Cep. Sanes gitu bah. Abi kadieu teh memanawian gitu ka Abah bari nyungkeun cukang ngantaran anak itu manawi we ieu mah bah. Sok salah wae Cep mah. Minta cukang lantaran ke Abah, yang lancar usaha ke Abah. Pan katen po bener Cep oke. Nah kumaha gitu? Ari Abah ngulang deui teh naon teh boga gawe Cep. Ih, ya dok euy. Aya proyek urang ka dieu teh. Oh, ini itu ya. Dilanjut deui mah. Siap. Sok urang mah. Kumaha eta masalah dosa siap. Oh, atuh kasih itu mah standby. Siap orang mah. Kemudian jadi orang teh kan iya orang teh iya lawan tadi di besok sama teh atuh nih. Jadi atuh itu ah gitu ngobrol. Ini iya tak gitu Pak depan nama orangnya. Pokoknya proyek jadi kumaha eta masalah. Baik, ayo asal. Iya almana itu kan kehek itu salah di lain giuk berarti itu. Halo, ayo asal mama dong. Siap Pak. Siap. Ya siap tinggal diingatkeun acara proyek cing jam karehet saya teh itu. Halangan wae produksi bisa dipecet ini kan balik-balikan ieu keur tanpa nembok dicu balikan mah ieu keur ngobrol si Iya, namanya jalan lalu udah gitu-gitu aja. Bong kolot-kolot haram jadah. Dah mana kenal dah. Bos kan ngopi, bos. Dah cepat oke geuningan. Udan kemang geuna cenah ngopi. Anjir. Jing cai teh geus bener. Asli nah ada telur. Orang butuh ke konten na Facebook, kamu motoankeun lah. Oh, siap. Kamu motoankeun. Ya, gayana kumaha? Halus meureun. Oh, kumaha we gayana mah. Geus sok. Oh, kela bae eta. Tah, nuit. Coba. Di dua. Ini coba yang cakap, deh. Tadi dulu udah mau tadi mah datang dulu. Dua. Ini saya. Mana? Oh. Gitarannya biar nabi. Siapa itu? Dengerin nabi. Iya digigit aya nu belok duaan. Lo udah ingat bahannya. Ulah nyanyi. Gigireun abi. Sia nyanyi naon goblok. Gigireun nu gelok. Kembali nunjuk ka aing Iya kan dotreng ieu. Nah, biar curugna ka aing. Keceplosan pan curugna tuh. Hayangna kumaha atuh? Da de bade bokok gitar aing, Bang. Mantap anjing. Mantap. Terus ya di mana? Kehujanan kieu bleguk. Jempe goblok ulah tarik-tarik teh ngomongna sia. Sia jeung hujan jeung naon atuh meuli jeung kita mana? Jempe anjing. Naon Sia teh naon? Sia di mana? Kalau bukit tarik. Iya kan tuh. Mau obat itu di gudang goblok. Kok cari jalan lain kuy Aing cari lemor. Iya, tangan di jalan. itu mah Naon itu? hujan bleguk geus baseuh teh udah cebor. Astagfirullahaladzim. Dari aing poho. Dok.
Lain tahu salawat gitu atuh euy. Heeh, ya tuh aralus kieu teh salawat. Geus mujina di ala atuh mah. Heuh, kurang ge. Lain juga tinggal ladanya ieu nya. Ah, warna-warna do ieu ladana cengek ieu. Dibanding ladana kahirupan mah warna-warna do. Lah, kebenaran ya Pak Ade. Yang teh butuh kulit mau. Namanya teh sudah saeut. Assalamualaikum. Salam. Bang gini nyono. Yang aduh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Lamun teu damang mah di rumah sakit mah jangan mari infus mah. Nya leres Pak. Cager abah mah. Ieu teh tengah wagel gitu, Bah. Teu enak kerja. Ieu teh Bah peryogi kulit maung Bahnya. Lu Milarian ka mana-mana teh kenging. tuh kulit mau mah gampang, yang leuwih gampang daripada kulit campe. Malah kulit campe mah kudu dipesek heula kudu rambut heula. Kulit mau mah teu kudu. Ari kitu kumaha tah carana? Aya kieu carana mah ujang ka kebun binatang heula. Seselimpetan. Nya. Mesti ke petugas. Nya. Kayak di mana kayak di mana ayam mau ujang dijejak buntutna buntutna teh tijak we tah ujang mematoa mason sistem nah jeung make mik mau keur hees teh langsung di ujang weh tah dikebah kitu dagingna ujang ngegolosor ka itu lompat kulitna mangalumuk tah geuning babari pisan nya kulit sambung kudu dirabut jeung kudu dipesek heula ieu mah henteu ditijak ke buntutna anu eta kira-kira bakal ngahodhod oh watir tinggal ke urang di ujang di juru aya mau teh daging ngumpul gitu nya ge wiriseun bare jaket teh karunya nya so lan ieu jam aya naon Bah kan belakang lauk jam nah na emer tah oh iya nya tah eta tinggal heula mojo nu geus pelaku wah tuh ieu mau jauh pisan pelakan aja siap cenah tareh gede ah kita melakukan bau di dia aja ini juga lah jeung cau tah timurnya dok ulan geus entos Bah astagfirullahaladzim kieu pan melak lauk teh lah teh ngae melakeun lauk direnengkeun jeung cau ngarah naon sia teh apaan ngarah jadi Bah kana balong ngae melak lauk mah direnengkeun jeung cau teu balik bener mah masih sangrai teh ke lauk nang keun kapaeh kitu sangrai sia nah eta ulah cicing diri anjing kereta api anjing eta sia kayak dengar kereta api atuh Niko. Salam Cep, kumaha Cep? Ini nyono. Oh, aduh nuju nyase Cep, jeung kumaha mah? Iya, Bah, kalau rasa di teh barangkali gitu teh. Mang nyumpin berkat doana ka Abah ieu benar gitu. Kunaon barangkali Cep? Oh, itu teh udah trai, Bah. Oh, gampang. Nya, menawi we tuh sudah. Nya. Mangga. Alhamdulillah. Jep Kira-kira Bah. Jep. Nah, ya Abah betul yuk Abah. Pan itu yang kurang kali abi. Astagfirullahaladzim Cep, poho Cep. Abah cerita tadi can aya nunjuk hancai Cep, poho ampunannya Cep.